Matak lamun urang nempok warina nu sakieu bae tapi lamun urang nempok ka ditu ka alam nu pibakaleun nu jelas nu yakin biasa. Hayang boga naon bae ge hayang jang masjid boga naon bae ge hayang jang masjid mantak kula sok didongeng-dongeng ge aya hiji nini di Mesir baheula. Sorangan bae hirupna kemudian nyana kabita jasa ku hiji hadis tadi sahaja lemah nu ngabangun masjid bakal dibangunkeun istana di sorga. Nini eta kapan teu bogana naon nya nama imahna geges eod cak nya teh ieu mandek mawa paku be hiji dik dibawa ka panitia masjid datang nya mawa paku ka panitia Pak ieu kula ngabangun masjid ieu nyumbang paku hiji lah cak panitia mabang hiji ieu ulah kitu nini bogana ngan hiji doang. Ieu mah wayahna bae teundeun di mana. Ya gas tinggal sok teundeun di henteu nini mah hayang neuleuh dibangunkeun di mana eta paku. Ambo cak panitia ku maksa teu ya tuh. Pokona nini mah moal balik lamun ieu paku encan ditempelkeun. Aya gas satuni ka dieu ye. Diteundeun di hareupeun masjid dipakukeun, di hareupeun trak tak. Nini bunga alhamdulillah. Balik si nini meunang saminggu pae. Awat si nini teh eta paku teh ya paranti ngagantungkeun nu rek kudu baju kopiah kadang-kadang aki-aki mah kolor dirinya aki-aki baheula mah bloon di cekula mah ka masjid nyana make calanana najis dibuka ku nyana diteundeun di masjid nyanana kacai aju salat teh dipake jan najis atuh barang najis digantungkeun ka dinya bloon teh coba eta. Eta aki baheula teh kos kitu eta. Nu kuali leuwih bloon sebenarnya mah. Kacaritakeun mah ieu kiamat we ka impi. Ka impi ku hiji kiai, kiamat terjadi. Saenggeus teh kiamat langsung ditimbang saurang-saurang. Nini tadi ditimbang, begitu ditimbang si nini salat kurang bagus, puasa kurang bagus, zakat kurang bagus. Dan lain-lain sebagainya kurang bagus. Alhasil si nini berat kagoreng amalna. Cek malaikat ya otomatis ieu kudu ka neraka. Seret si nini ka neraka. Begitu diseret ka neraka, deuk diasupkeun ka neraka, di lawang neraka aya paku kieu bae. Cek paku jangan coba-coba. Sebab kaula ieu adalah ditempelkeun di masjid, dipake paranti jelema nu hendak ngalawudu kopiah nyangsang di dinya, baju nyangsang di dinya, calana si aki nyangsang di dinya. Teu bisa cak paku teh tetep jalan dieu kula ngahalangan. Seret deui ku malaikat. Kalawang nu hiji deui, paku pindah. Geus kieu bae paku ayo sia ka mana? Nah, aing ngahalangan. Tere dekat 7 lawang tetep paku ngahalangan bae. Masya Allah. Akhirnya malaikat bebeja ka Gusti kumaha ieu jadek dikala ka nerakakeun teh paku ngahalangan bae. Cek Gusti Allah manan kitu ge meureun. Eueuh jalan ka neraka geus ka sorgakeun bae. Masya Allah ku paku hiji sini di ka sorga. Mantak urang dia geus teu kudu loba-loba mawa paku bae. Hiji bae. Nyawa jadinya moal ta masjid. Ieu padilah na pohara jasa paku hijinya alamatkeun. Masya Allah. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah fi buyutin adzinallah. Nyumbang hiji bangunan jang paranti ingat ka Allah. Jang paranti zikir ka Gusti Allah. Jang paranti maca Quran ka Gusti Allah. Lain masjid bae, majelis taklim, pondok pesantren anu di jerona yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal. Pokokna mah geus dijamin ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kos gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mantap. Nu encan nyumbang ka masjid ieu atawa nu kamari encan nyumbang wayahna. Lamun boga pikiran bakal balik ke alam akhirat, geura tempelkeun teu kudu loba-loba hiji paku. Bikeun ka Haji Pandi, ieu dia cak kiai kitu na hiji bae. Cak Haji Pandi ka dieu ku aing pake gode kuping ieu. Masya Allah keistimewaan masjid teh seperti kos gementak
cek Kangjeng Nabi lain lalagan man alifal masjid alifahullah. Saha jelema nu cinta masjid dicintai Allah. Pokoknya hayang cinta dicintai ku Allah, cintakeun we ka masjid. Kajeun teu salat. Asal resep aja ka masjid. Bakal dicintai ku Gusti Allah. Masya Allah. Nah, biasana mun ngabangun masjid eta nu sugih pangpandeurina nyumbang. Nu sugih biasana pangpandeurina. Lamun ditanya bae nu sugih, "Maji, ieu pasir. Ayo geura siaria bae ke aing mah sesana. Pokona aing tanggung jawab sesana. Geus heula sararia bae jogol keneh ieu tah biayaeun. Hayu bae heulana. Beres pasir, semen. Haji ieu kurang semen. Ayo kira-kira kitu aja kebal keneh ieu ngabangun masjid mah. Kemang haji nu nganggeuskeun. Sakalina datang ka dinya, tulak cangkeng, tutunjuk. Mana panitia? Catat. Tanu sugih teh kos karar itu teh sial tanu sugih. Sebagian mudah-mudahan di dia bantunya teu beda gitu maksudna. Ai nu sugih bae memang kos kitu bae. Nu sugih mah kula kamari dongeng teh hiji jelema nu sugih kemudian boga hadam. Eta hadamna teh teu nyahoeun waliullah. Hadam, ngabujang. Nu sugih mah pan lamun nitah teh pan tamat. Bentik gini. Kabeneran. Eta hadamna teh pan dititah. Titah sesuatu datang tadinya. Ke dititah deui, ke datang deui. Cak eta bos teh aing mah capek boga bujang kosia. Aing lamun nitah teh cukup sakali. Deuleuh bujang-bujang nu segen asal dititah atuh. Geus mah sakalian. Ieu mah dititah nyokot piring doang. Atuh badak naon? Piring, sendok, atuh gelas sakalian. Jadi aing teu capek nitah. Siapa asal dititah bae hiji bae. Capek aing mah boga bujang modal kos kieu. Tuh sagada teh atuh kudu kumaha kula. Deuleuh batur atuh aing ngabujang. Siap bos. Menang saminggu pemajikanana muriang. Saminggu pemajikanana muriang. Nasrudin, ade sia. Si Nasrudin ngaranna. Naon bos? Pemajikan tuh muriang. Siap bos. Pula ngalaksanakeun perintah bos. Dokter kita ka dieu. Siap bos. Berangkat ngana. Di jalan nyana supaya sakaligus aing geus pokona mah moal 2-3 kali aing geus diberesan ku aing. Bener bae begitu datang kadinya 20-an. Bos. Cak bos teh Nasrudin sia ieu loba-loba teh sia ku aing titah hiji dokter kok 20-an. Sakaligus bos. Sakaligus kumaha? Itu nu make baju putih-putih dokter nu make ka dieu tah. Nu itu nu dua eta adalah pangladena beusi aya gerusan obat dan lain sebagainya. Nu hiji itu beusi meuli resep ka dieu itu tah eta nu eta. Anu itu beusi kabeneran beuki parah dek dibawa. Nah itu tukang ngagotongna obat. Nu itu deui, nu itu mah beusi kabeneran teu aya umur tukang meuli boehna. Nu itu tukang ngagali kuburan sakaligus bos. Cak bos sial. Lah aing jeung sugih mah mending dikitukeun cak nya. Teu nyahoeun meureunanan bakal malalodar, bos tinggal bos. Si bos ngalamun. Nasrudin gadi sia. Emang ieu kumaha pamajikan aing bakal paeh teh deulegeun bae sih. Mantak sakaligus ge meureun. Tah ieu pajakit nu sugih. Tetapi loba jelema anu sugih pangheulana ka sorga. Lamun jelema nu sugih na kos Abu Bakar Siddiq. Jelema nu sugih na kos Sayyidina Utsman bin Affan. Jelema sugih na kos Abdurrahman bin Auf.
jelema nu sugih kos Abu Ubaidah jelema anu bakal ti heula ka surgana ku kasugihanana. Masya Allah karim. Nu jelas bah horenganan sugih jeung susah mah geus aya aturan ti Gusti, pamere ti Gusti. Tinggal urang menemah narima pamere ti Gusti, keur dibere sugihna alhamdulillah, keur dibere susahna alhamdulillah. Bener kan teh? Sakali deui. Keur dibere sugih pamere Allah alhamdulillah. Keur dibere susah pamere Allah alhamdulillah. Nah, sia kabeneran. Dibere urang cager alhamdulillah. Dibere gering alhamdulillah. Embung kumaha sih? Ya we dibere mah atuh embung-embungan ge terus. Ya, ukuranana kieu. Cek Gusti Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa tepati didamel, tepati ngadamel kaulna agung ka manusia kecuali titah ibadah ka kaula. Hirup urang salila hirup ibadah. Jadi lamun urang keur dibere bisa ibadah, berarti urang keur diangkat derajat ku Gusti Allah. Lamun urang henteu dibere bisa ibadah, urang keur dihinakeun ku Gusti Allah. Sakitu barometer teh hirup urang teh. Kuari kieu, urang bisa hudang peuting tahajud 6 rakaat, urang keur dimuliakeun ku Gusti Allah. Isu peuting urang bisa hudang tahajud dengan 2 rakaat, rada dihinakeun rada. Sebab tina 6 kana 2. Beuting katilu urang bisa hudang tapi ngan kiih doang. Eta mah penghinaan ti Gusti Allah eta. Wallah keur dihinakeun eta. Urang biasa lamun isuk-isuk salat duha 8 rakaat, eta urang keur dimuliakeun ku Gusti Allah. Da lain nang urang nang Allah. Ketika urang turun duhana ngan 2 rakaat, urang keur rada dihinakeun ku Gusti. Tidak 8 kana 2. Ketika urang henteu salat duha berarti urang keur dihinakeun jasa ku Gusti Allah. Komo lamun teu salat mah geus teh mah dihinakeun jasa. Kanyahoan penghinaan ti Gusti Allah engke di akhirat bakal digujubarkeun ka neraka jahanam. Nah, barometer teh kos kitu. Lamun urang bisa ibadah, urang keur dimuliakeun ku Gusti Allah. Lamun urang teu keur ibadah, urang keur dihinakeun ku Gusti Allah. Kuari kieu. Lamun aya jelema sugih kemudian dibere daek ibadah berarti istimewa jasa. Kuari aya jelema susah tapi daek ibadah leuwih hebat. Kuari perbandingkeun maningan kumaha ye jelema susah tapi daek ibadah ka Allah, tapi jadi jelema sugih teu ibadah ka Allah, maning mana? Bareng ngajawabna. Sakali deui. Jelema susah tapi daek ibadah ka Gusti Allah, dibere sugih tapi teu daek ibadah ka Gusti Allah. Maningan susah ibadah apa maningan sugih teu ibadah? Tuh. Heseng mah jeung urang dieu mah Haji Pandi. Teu daek ngajawab ja. Embung susah jasa burung. Barikeun susah hirup dapan. Kuari kieu. Urang lamun dibere sehat ibadah mantep. Kuari lamun urang dibere muriang ibadah leuwih mantep. Perbandingkeun kuari maningan urang gering bisa ibadah atau maningan sehat teu ibadah, banding mana? Tuh. Iya mah milih. Lamun dibere gering tapi ibadah dibandingkan jeung sunan sehat tapi teu ibadah, maning mana? Sebab urang mah ku nafsu. Lamun urang nempo kanu pibakaleun ka akhirat, dibere susah ibadah jeung dibere sugih teu ibadah, maning susah ibadah. Lantaran sugih mah sapira sugih di alam dunia moal kebel 50, 60, 70, 80, 90 tahun bayak mautnya neraka kaditu naja teu ibadah. Urang dibere susah tapi ibadah bengemplong di akhiratnya. Bidadari geges kieu be, sini Juned. Mantep
Masya Allah. Nah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mengulang perbandingan ketika orang dibere susah tapi ibadah, ketika orang dibere masyarakat tapi ibadah, ketika orang dibere gering tapi ibadah. Kadele di alam dunia nama pahit getir, padahal di akhirat nama nikmat kabina-bina. Mantak ketika ibu bapak dibere susah, nu penting ibadah, tungguan, moal kebel, maut nikmat jasa. Dibandingkan jeung jelema sugih teu daek ibadah, dibandingkan jeung jelema sehat teu daek ibadah. Mantak ku Gusti Allah jelema eta dibeda-bedakeun. Bulan kamari sehat, coba ku aing dibere sehat kos kumaha ieu tingkahna. Ternyata diwarjok melulu. Cik cuaing ku aing digeringkeun coba teh, begitu digeringkeun nya di imah teh. Allah, Allah, Allah. Cak anakna coba abah ieu bawa ka rumah sakit opna dibawa. Allah, Allah, Allah. Tah cak Gusti Allah sia ai gering Allah Allah. Kamari masih ya sehat kedaik Allah Allah. Berarti siapa mending gering. Sebab inget ke Allah. Tuh kan. Iya urang teu kaharti we padahal Gusti Allah nguji ka urang. Ah sia. Kuari sia bisa dagang limbah di pabrik. Ayo sia jokotan limbah. Boh, tadina teu boga motor jadi boga, teu boga mobil jadi boga. Woi, istimewa kuari mah. Bahkan pamajikanna ge sering ditinggalkeun jaboga nu anyar deui. Wow, pohara jasa lain hiji, Karawang aya, Subang aya, di Bojong aya. Salat tilok. Ieu budak jadi kos kieu ye. Nah, cak Allah ku aing siap. Paling siap mobilan paling ku jelema. Cak Allah huru tah coba limbahna dihuru nya. Mobil eueuh limbah kahuruan tinggalnya da. Astagfirullah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Astagfirullah. Gusti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masya Allah. Tuh, cak Allah. Siapa maning susah. Maning susah siapa manggil. Guys, kemah ku aing dihuru deui nu aya ge. Mantak urang ketika dibere kuku bahagia bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ialah masjid fi buyutin adzinallah an turfa' fiha wa yuzkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asol wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Saha nu bisa zikir di masjid, maca Quran di masjid, salat pada waktuna di masjid, ketika boga harta ngaluarkeun zakat. Korenganan aya rijalul la tulhihim tijaratun au bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Rijalul la tulhihim, jelema-jelema anu henteu kagoda. La tulhihim tijaratun, henteu ngarusak tijarahna, henteu mohokeun perdagangan-perdaganganna. Lain perdagangan bae nyanda boga harta dagangan teu mohokeun an zikrillah tina zikir ka Gusti Allah, waktu dagang-dagang, waktu salat-salat, waktu zikir-zikir. Rijalul la tulhihim tijaratun au bi'un, perdaganganna sanajan nyana keur dagang ketika ngadenge suara azan. Percis kos di Mekah bae, coba ge di Mekah. Lamun geus ka Mekah, ketika urang tuar tawar ngadenge suara azan di Masjidil Haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung orang Arab brek nutup. Ruh caknya soli. Watuh jamaah kabarsid kabeh. Nya mah ngedeng mah di jero. Di baturan ku Haji Pandi eta. Teu bantek ge bangsa mukimin kos kitu tak kos Haji Pandi eta. Ngabaturan orang Arab. Tah eta kos kitu urang Arab teh jageun ge Haji Pandi. Teu salat jaraga. Rijalul la tulhihim tijaratun, henteu mohokeun an zikrillah daganganna, bai'un jual belina, lain eta bae. Andai kata di ladang henteu mohokeun ka Gusti Allah, huma teu mohokeun ka Gusti Allah, sawah teu mohokeun ka Gusti Allah, warung teu mohokeun ka Gusti Allah, jabatan teu mohokeun ka Gusti Allah. Rijalul la tulhihim tijaratun an zikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah.
kunaon eta nu mantak nyana dagang mah dagang tapi tetep waktu salat tani mah tani tapi waktu salat mah salat di masjid kadeuleu masjidna nyana gegeraan bae ka masjid kadenge suara adzan nyana gegeraan bae ka masjid keur di mana bae sanajan di dieu make balok di dieu geus nyengkleh ieu na ge gede jasa balokna ngadenge suara adzan suf ka masjid rijalul latulhihim tijaratun au bai'un an dzikrillah kunaon eta lantaran yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar nyana sieun ka hiji poe nu dina poe eta teh bakal goncang hate kaget hate deudeulean mata sebab engke bakal aya poe neraka kadeuleu langsung ku mata bakal kadeuleu timbangan engke jaga di akhirat bakal kadeuleu siksaan-siksaan teh ya khafuna yauman sieun kana hiji poe yauman fi tataqallabu fihil qulub wal absar goncang hate mata kadeuleu langsung teu bisa kukumaha lamun urang inget ka poe eta kajen teuing urang keur dagang ngadenge suara azan gegeraan ka masjid lamun urang inget ka poean yauman tataqallabu fihil qulub wal absar kajen teuing urang keur di kantor tanda tangan ngadenge suara azan tutup heula aya yauman tataqallabu fihil qulub wal absar neraka geus kadeuleu jasa timbangan geus kadeuleu jasa jelema anu singko sewa di neraka jahanam kadeuleu kumaha lamun aing keur nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim gara-gara tanda tangan SPPT doang aju ka ditu nangke di neraka ngegejebur rugi amat ngurusan sawah batur ngurusan tanah batur keuntungan mungkin bae 1 juta 2 juta atau 10 juta tapi engke di ditu ngegejebur naon hartina tah jelema anu yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulub wal absar punten nya ieu mah tanda tangan make bae heulanan tutup heula kerek salat heula kira-kira lurah di dia gitu tante ulah langsung ngaledek sia aya lurahna karena di dia camat gitu tante DPR si sarolat tante kuari tuh siang emang gerget tuh ke DPR tuh kan Masya Allah urang keur ngawarung rame jasa pas maghrib bapan sewa loba jasa nu balanja loba jasa plak pik plak setengah genep datang ke jam genep aya suara adzan Allahu akbar maafnya mangnya ieu rek salat heula sagedeung urang sarolat bae aya tadi di dieu gitu malah mah terus bae popo suara adzan ku aneh gandengan aja yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulub wal absar nu mantak para kiai teh embung bergaul nu mantak para kiai teh embung lelempangan nu mantak para kiai teh embung hihiberan dek di imah bae di imah ka majelis jeung santri ke ka imah deui ka mushola ka majlis kunaon eta mata hate teh neuleuh kana yauman tataqallabu fihil qulub wal absar rempan engke di akhirat bakal pikumaha Masya Allah karim lamun inget kadinya maka urang bakal sadar aya yauman tataqallabu fihil qulub wal absar nah ialah masjid paranti zikir ka Gusti Allah ialah masjid buyutullah paranti maca Quran ialah masjid paranti iktikaf ialah masjid paranti inget ka Gusti Allah urang diuk di masjid rek niat iktikaf ganjaranna geus ese nyaritakeunana